Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak kelas 1. Kumaha dinten ayeuna? Sararehat? Alhamdulillah. Mugi sadayana sehat walafiatnya. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng ibu guru. Ayeuna barudak tos lebet ka pangajaran 4. Ngenaan kulawarga atau apa? Atau keluarga. Di lawungan anu kahiji atau pertemuan yang pertama. Sata acan diajar ibu guru bade ngabacakeun tujuan pangajaran dinten ayeuna. Dinten Rebo kaping 13 Oktober 2021. Anu kahiji, barudak tiasa ngaregepkeun bacaan ngeunaan pancakaki dina kulawarga atau mendengarkan cerita tentang silsilah dalam keluarga. Anu kadua, barudak tiasa maham isi bacaan atau memahami isi cerita. Nah barudak sanajan barudak diajarna di bumi dinten ayeuna, barudak diajar bahasa Sundana kedah tetap semangatnya, kedah tetap gembira. Nah, urang maca doa heula babarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadoa rengse. Ari barudak terang naon nu dimaksud pancakaki teh? Nah, pancakaki teh nyaeta pernahna jelema ka jelema deui. Atau dalam bahasa Indonesianya silsilah ya, yaitu hubungan manusia dengan manusia dalam keluarga. Jadi kita bisa tahu kita itu asalnya dari siapa. Kemudian ada orang tua pun dari siapa asal usulnya ya, turunan dari siapa. Nah, sakedap deui urang ningali babarengan pohon kulawarga di handap ieu. Ayeuna perhatikeun pohon kulawarga di dieu nya. Nah, ieu teh urang jadi saha ayeuna? Nah, urang teh ayeuna jadi anak sayang. Nah, asal usul urang jadi anak teh ti saha? Pasti ti kolot urang. Kolot urang teh aya sabaraha sayang? Kolot tuh orang tua ya. Nah, kolot urang teh aya anu disebut bapa. Ieu kolot urang lalaki. Aya oge anu disebut indung. Kolot urang awewe ya. Jadi bapak teh kolot lalaki urang. Lamun indung kolot awewe urang. Ya, jadi orang tua laki-laki kita disebut ayah, orang tua perempuan kita disebut ibu. Nah, terus bapak teh asal usulna ti saha? Bapak ge asal usulna ti kolotna deui. Ya, urang nyebutna aki ka kolot lalakina. Terus ka kolot awewena urang nyebutna nini. Terus ibu urang, indung urang ti saha asal usulna? Sami nya indung urang ge aya nu disebut aki sareng nini. Jadi aki teh saha? Aki teh kolot lalaki ti bapak sareng indung. Terus ari nini teh saha? Kolot awewe ti bapak sareng indung urang. Jadi lamun urang ngitung aki urang aya sabaraha? Aki urang aya 2. Nini urang aya sabaraha? Nini urang aya 2. Oke sayang, atos ngartosnya sabagian ngeunaan pancakaki atawa silsilah dalam keluarga kita. Nah, ayeuna urang ngaregepkeun bacaan babarengan. Urang baca babarengan bacaan di handap ieu. Urang baca babarengan ya. 1, 2, 3. Kulawarga Didi. Kulawarga Didi, bapana Didi namina Dudu. Damelna janten guru. Ibuna Didi namina Tati. Didi gaduh adi hiji. Adi Didi namina Udi. Didi gaduh lanceuk 2. Nu istri namina Teteh Tita. Nah barudak tahu tidak artinya?
Ya, artinya ini adalah keluarga Didi ya judulnya. Keluarga Didi, bapana Didi namina Dudu. Bapaknya Didi bernama Dudu. Damelna janten guru. Pekerjaannya menjadi guru. Ibuna Didi namina Tati. Ibunya Didi bernama Tati. Didi gaduh abdi hiji. Didi gaduh adi hiji. Didi mempunyai adik satu. Adi Didi namina Dudi. Adik Didi bernama Udi. Didi gaduh lanceuk dua. Didi mempunyai kakak dua. Nu istri namina Teteh Tita. Anu salaki namina Aadida. Yang perempuan bernama Teteh Tita, yang laki-laki bernama Aadida. Nah, nu mana nu namina Didi teh? Nah, ieu nu namina Didinya. Teras namina Dudu teh, saha Dudu teh? Bapana Didi. Teras Tati teh ibuna Didi. Nah, ieu nu paling alit ya. Ini adiknya Didi namina Udi. Terus ini kakaknya Didi namina Teteh Tita sareng Aadida. Nah, lamun barudak tos ngaregepkeun bacaan di dieu barengan maham eusi bacaan tuluy jawabnya. Nah, tadi Bapak Didi namina saha? Urang tiasa ningali gambarnya. Bapana Didi namina Dudu, pinter. Terus ari Bapak Didi damelna janten naon tadi? Pinter, janten guru. Terus ari indung Didi namina saha? Namina Tati. Terus sabaraha adi Didi teh? Adi Didi teh hiji ya atau satu. Terus adi Didi namina saha? Namina Udi. Nah, barudak atos tiasa maham eusi bacaannya. Tuluy ngajawab pananya di handap ieu. Barudak tos palalinter tos maham materi dinten ayeuna ngeunaan pancakaki atau silsilah dina ayeuna barudak migal pancennya pigawe dina buku paket kaca 40 nepi 40 hiji nomor hiji nepi ka 15. Kerjakeunana di buku paket halaman 40 sampai 41 ya. Nomor 1 sampai 15. Hatur nuhun kasadayana, mugi urang tiasa patepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.